Lain Mang Hasan ngarona teh urang teh duaan teh kamarna baru daknya. Coba geus tiris di Kumaha atuh teh Mang Hasan deh. Oh, nih ben aya si Cecep. Cep lagi ka mana? Areka kaler. Lek naon? Aya perlu we ieu teh dinas. Dinas. Heeh, Kadieu ka mana ka. Ka mana kana lagi Cecep? areka kaler ieu teh tong urusan dewek. Cep, Noben. Cep. Noben. Tewak di si Cilaka. Cep, padi teh sieun aya mah poek. Lain Mang Hasan si Cecep teh ka mana atuh nya si Nadium bak teh. Kan bukan yang tanggung jawab. Urang bener penting ayeuna. Kumaha si Cep teh. Ayeuna mah kieu urang yang Ustaz oleh aja. Ayo urang lapor ka Ustaz oleh tuh. Sain biasa nama Ben us oleh dua kieu sok balik ka ngajar urang bebe jagoan Terus kesukaan kaparangan pagi di jalan atunya. Oh, ini siga itu bentar us oleh teh. Oh, heueuh nih Mang Hasan itu Gus Oled teh urang caritakeun wae aya sakalian atuh ka Gus Oled. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Mang, Alhamdulillah. alasan itu Gus bener ieu Cecep nyata. Abi teh penak Cecep. Oh, Cecep ya. Cecep nyerigakan nyari ka mana tempat kalen gitu si Cecep teh. Kumaha tuh Masan ayeuna? Sok Mang Hasan obrolkeun. Ye. Gus. Ambil tepenak jeung Cecep tadi teh. Ditahan teh. Salah kalumpat parah ngepeskeun. Siapa laur pur jalaka. Anu melangnya karunya gitu. Nanti nggak ke mana ada ke ditu ka Lebak. Kumaha tuh anu orang susul we langsung. Ayo. Paur pan zaman ayeuna teh geuning zaman genting. Heeh, keur mau tanggung jawab urang pan teh ngaronda ongko. Oh, ngomong gitu mah. Itu dulu umpat ka mana atuh Gus meureun da usah ngumpat ngaleos. Ya, ari posisina ka belah kaler bakal ka kaler cenah ka CBF tadinya. Udah pala laut. Tah tadi jalurna kos kumaha tah pas ka aprok kira-kira. Pokoknya mah ditanya ku urang. Heeh. Dari kemana Cecep? Tak. Cep. Tengah jawab karena ngupliskeun. Lalu empat itu mana? Melang ieu mah kudu disusul ieu mah melang. Kumaha tuh anak Gus enak selusina ye. Siap urang susul we ngan meureun nek nyimpen motor dinya tah. Di hajinya. Antosanna di dia, antosan di dia. Sana. Tah ka dieu tadi teh Gus lompat teh. Ah, nama susulnya melang. Bisa Cecep Bang Ben tuh. Gus. Mana. Oh, benar. Cep daguan Cep. Cep, dawan Cep, mau Cep. Cep, Mana selain? dawan Cep. Cep. Aling cep. Lompat. Tuh. Buat, Gus. Oh ini Mang Cecep. Mana? Oh, Gus, mau ka jero mah. Ayo orang sampeurkeun. Astagfirullahaladzim, ya aliran sesat nanaonan. Paingan nu dicuriga teh ieu geuning si Cecep teh. Astagfirullahaladzim, ya aliran mriki. Lainnya si Cep teh Gus tempat tadi teh. Anu dicuriga teh ieu geuningan bener. Mang Hasan nya. Palingan Gus tanya si Cep teh ngajawab teh ieu teh. Ari Cecep eta rek dikembangkeun Mbah Kumis. Cep sileng teh sing eling. Astagfirullahaladzim. Aduh, geuning Mbah Kumis eta. Astagfirullahaladzim. Babacaan ieu ilmu Mbah Kumis ya. Rada beda ya kerasan aja. Cep ente sing sadar, baca istighfar. Arek naon si laing minta istighfar ka dewek. Ente saha nek naon pipilun urusan urang. Ieu budak jadi anak buah urang. Lamun hayang cilaka cicing dia lamun hayang selamat balik. Nek kamar mah balik.
Tipis lagi lah, jaket ya tegas. Nek naon si lain sakala muka baju memang wani ka dewek. Gampang jeung dewek, layanan anak buah dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamang Pak Haji. Alhamdulillah saya alhamdulillah sehat. Oh gana anjeun led. Mohon Pak Haji. Sareng rerencangan aya naon asal reuwas. Ya anu kayak mah Pak Haji abdi teh nya pangjirah silaturahmi ka Pak Haji gitu. Alhamdulillah ditampi. Anu kaduana mah meureunnan abdi teh seolah-olah ngobrolkeun masalah eta cecep gitu baktos harita geun ka Pak Haji nyunkeun solusi gitu atrapi nyunkeun pendapat gitu waktu harita anu nyunkeun tuang teh geuninganan. Abdi teh beres rotinan ya penak sareng Mang Hasan sareng Kang Bentar gitu. Oh dina perkawis cecep nyuhunkeun solusi dina waktu sarita. Mohon. Terus ayeuna saterusna cecep kumaha? Jadi kieu carita teh Pak Haji nya. Abi teh kan nuju ngaronda sareng Mang Hasan. Mohon. Pas ngaronda teh ka parangan Pak Apok jeung Cecep. Tuh abi teh ditaros cecep dari ka mana?
Nah, cecep teh jangan mereka sotong nyaho urusan dewek, omong cecep. nya Lompat ke belakale, kau tadi berdoa cecep teh. Kah ngajewang ka abdi teh. Cep, Nya. ka dieu cek abdi teh ka mana? Rek ka dieu cenah deuk mah, cenah gitu. nya Cecep teh cek abdi kieu kayaknya mah poek cep sieun. ah Naik cenah Iya. gitu. Jadi kemungkinan oge cecep angkatan poek teh mawa hiji tujuan merenya hiji Ya. pemaksudan. Kemungkinan Mungkin eta. Terus Abdi kemungkin abdi kadang-kadang emang ben langsung ke luhur meja ngebus oleh megat. pas Pak Amprok di jalan jeung Ustad Oled abdi teh. Tas rotinan abdi teh gitu. Rotinan. Sanaruas. terus penjelasan anak waktu cecep aprok sareng sadarek oled ditanya maksud jeung tujuan cecep arek naon lugat legotan poek teh Tah hari masalah eta mah ieu pas di eta teh ditinggalinya disusul tiluan. Mohon. Geuning eta teh kadukun anjeunna teh gitu. Tamalan mah sareng ieu ninggalina oge gitu. Serem dukun aja deh. Serem. Memang cecep geus ngajelaskeun bahwa manehana teh kapincut ku hiji awewe. Kapengpeongan ku hiji awewe. Naon? Terus manehanana cecep ngeta solusi ka Pak Haji. Ku Pak Haji dibere solusi cecep teh. Waktu harita mah siga nu rek taat siga nu rek turut. Malah mah cecep sorangan nyebutkeun alhamdulillah Pak Haji ayeuna mah abdi tos dipasihan solusi ku Pak Haji teh jadi tibra sare. Jadi tibra sare. Tapi kabuktianana ayeuna cecep aya terobosan make rek aya tujuan kadukun sagala. Tah eta abdi teh nu dihawatoskeun mah gitu. Ka hiji abdi teh terus izin lah gitu. Kumaha atuh solusina atanapi Nah, nama kieu Pak Haji da sambil ngobrol gitu. Mau bari sambil ngopi gitu tah teh jauh-jauh ka dieu teh. oh itu kayak kopi geuningannya. Permasalahan kopi nomor 2, permasalahan rokok nomor 2. Tapi iya urang pikiran heula masalah si cecep jadi menang keras kepala sakitu ku Pak Haji geus dibere solusi anu patri keur ka manehna tapi ternyata manehna hawa nafsuna teh masih kene mangkrung make lompatan ka dukun sagala. Tak Gitu. lantaran sakitu ayeuna mah hiji-hijina solusi ke si cecep supaya balik sadar diri. Supaya manehna insaf deui ulah harek nutur ayeuna kitunya perjalanan sesat. Kayaknya kudu kumaha tah menurut Pak Haji. Nya solusina mah hiji-hijina jalan. Keur menelusuri, keur nyadarkeun diri si cecep teh iwalti kudu didatangan kana panganyarkanana bah kumis tebal. Gitu. Eta Tapi kieu Pak Haji samemeh datang teh beureun ari Pak Haji mah panterang bisi nyalan kumaha gitu. Kudu kumaha lah carana anak batin atau kumaha gitu. Impleng heula bahasa kolot wah gitu. Implang heula ku Pak Haji. Tapi itu aduh haraseum hayang kopi dah. Urang implang heula ku Pak Haji, apakah memang geus ulung da teh bah kumis tebal teh dina ilmu. Jadi ieu teh lain perkara anu gampang, lain perkara anu mudah, perkara anu berat. Sabab si cecep masih lulumpatan kanu kitu mah berkaitan kana masalah ayeuna mantra. Itu pelet disebutna. Ya. Lupat kana masalah pelet. Jadi loba nu nyandingna terkali si cecep, penataran si cecep nya geus mangkurung teh. Kulantan sakitu ayeuna mah urang tangen heula we ku Pak Haji. Mangga sok tangan ku Pak Haji ayeuna mah supaya ieu jelas. Jelas itu Pak Haji lah. Ning eta ngarokok heula. Marokok teh Nanti Pak Haji rokok mah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
air kulit aja. Wah, Waduh, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm. Yakin si Cecep, lu lompatan kadukung baku mistak bate. Aduh. Lain perkara nu gampang, Ren. Oh, tah, nama kieu Pak Haji. Memang oge aduh, abi oge tiluan pernah berarti resnya eta teh. Oh, Abi Res, kantos Ren. eta aduh meni ripuh. Ayeuna ku Pak Haji geus kitu karawasna. terus perjalanan ka Curug Cinagrung ge ka mana arahna? Pokona mah arahna mah ka Panganyar Cigeet kana teh pokona Curug mah. Cinagrung ge. Daerah Tempat mah kahana kok itu juga nanti aya sasak jamat. Aya jembatan. Nya terang Pak Haji ge bahwa bade kadinya teh melalui lewat jembatan, ngaliwatan jamatan. Nah, ari upami kitu urang sareng we sareng Pak Haji kadinya langsung. Kulantaran ieu Mbah Kumis teh lain lawaneun atah-atah. Sakitu teh ku Pak Haji meunannya karawasna kos kitu. Aku bahas aku di dieu Hmm. abdi mah teu sanggup anu hajinya. Urang Urang di rumah urang. markes we ka Gusti Allah mudah-mudahan Orang ieu si Cecep biasa sadar deui. Amin, amin, amin. Kintan-kintan iraha atuh tah disampeurna. Asing rasul aya maroko itu di bukit gitu. Geuningan Teh aya rokok ngan sabatang itu kumaha itu rokok di dan ya tiluan piraku aya piraku aya Haji. Haji. sugan-sugan acan Pak Haji teh kumaha ieu bawa kopi-kopi acan di Pak Haji ya Allah. Lain ari boga dunungan teh asa ku kieu nya ningan anger we, medit. Maroko teu, masan aya rokok. Ieu aya ge rokok coklat. Waalaikumsalam. Nya jang nya. Tah aya nama kieu jang. Nyuhunkeun disadiaan kopi ieu tamu nu tiluan. Sareng rokok jarum coklat sabungkus. Lantaran ya Pak Haji tibang aya rokok ngan sabatang. Emang ayo Pak Haji masalah sabatang beureunnya ti ditu nya. Sabatang. Abdi mah ABC, abdi mah. Sabatang esok di 5 kali nyunutkeun. Oh gitu. Aduh, pantesan beunghar atuh. Da urang oge lamun sakalian gawe-gawe tadi berokok. Pantesan lah rokok gede Pak Haji mah yang pantesan belum gitu. Abdi mah nu ABC nu mana? Iya abdi mah. Ya ABC kapal api kan Kapal pirang api. keneh. Oh ya join lah ABC, wios. Kapal api. Wios aya 3 teh cenah aya 2. Ditampi Pak Haji tampi Ya nya. mangga sok. Ya Iya, mangga tampi. sok. Ari Pak Haji teh ngopi atuh. Bade gien. Oh. Lengkap di Ya aing ngobrol mah Mitra. sambil ngopi raos Pak Haji gitu nya. Alhamdulillah jadi semangat ngobrol teh. Gitu. Duh, kadang ngarepotnya tukang wios. Kadang ngarepotnya. Oh, ieu cau anu kamari teh ieu teh asak niannya. Cu Amon. Tah, cu Amon Abdi bade kamari ka dia pangkat. teh. Oh, Oh, mangga. Memang Cau Amon iya. Wah, jeung ning teh ieu kemagean. Pak Haji Yos. itu kopi. Pak Haji kopi na hormat tuh. Yos dacan ukap. Iya, yos. Sok lalu kopina. Yang Hasan. Lain Pak Haji mah dasar cau teh tadi bagi-bagi sok awet. Oh, marumutan Cau nama. Orang teh kaki itu. Marumutan. Abdi masuk isin ya tadi hari kieu teh. Tah ayeuna mah ngopi geus, ngarokok geus. Da moal di Makan, suguhan Cau, makan. sangu.
Ayo nama orang siap we berangkat. Dasar watak koret anger we Haji Medit teh koret Sangu mah sangu. boros sangu buku Medit Bang Cai oge